Inget udang bakar madu teh geus pasti ingetna ka gubug Mang Engking. Gubug Mang Engking teh selalu terkenang di hati urang manya soalnya urang boga histori bestinya. Pas acara lamaran urang dipelak 3 jam bestinya ku salaki urang heueuh karena macet harita teh Mang Engking anu dikopo posisina teh. Untung dipelak teh terjadi suung bestinya tumaninah da tempatna teh geunaheun jadi betah we dipelak 3 jam oge. Kamari teh keur aya acara gathering Persib urang trek minta foto bareng jeung pemainna tapi era besti da keur dahar cecelebekan atuh pirakunya diganggu ku urang teh. Jadi we urang teh cecelebekan oge ieu teh jeung gurame terus teh jeung udang bakar madu ditambah bebek anu dibakar besti. Anu paling resep di Mang Engking teh urang mah justru suasanana bestinya pedesaan dihariringan ku lagu Sunda kitu matak konyok dahar teh geus kitu teh leuy we tunduh besti. Matak moal kapok datang ka dieu mah nya karena lain meuli dahareunana hungkul tapi suasanana bestinya ngeunaheun. Jadi ieu mah cocok pisan lamun keur acara-acara keluarga karumpul bareng kitu pasti baretaheun geura besti. Selain tempatna tumaninah dahareuna ge ngarareunah. Ta ieu teh gubug Mang Engking anu dikiara artapak bestinya. Pokoknya mah begitu asup parkir jo langsung ngajeblag tadi dinyatanya Mang Engking.